diharepi tukang atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus boga murtad cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ayo beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak kos kebodongkolnya nama geus gupak ih mantek cek ulah ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyawa kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu tuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusus hese bae hese beta khusus teh lain hese deh hese ngan rada deres bae aya disejak mah khusus teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut kan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna bupati Bogor tuh pan siapa nyaho jasa pan babaturan sia kan baik didengekeun we atuh ge jago eta teh kiai Rahmat Yasin teh masyaallah lamun menteri agama atuh talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang teu dihitung kitu ku rakyat jeuh warangsan kan gitu nyaho urang ge teh sekian persen jang PNS sekian persen yang pembangunan aya teh sakitu persen deui ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu mandak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai sekian tidak akan selesai saking non gitu lapis wah inilah laga nah ieu mah keur carita sabodohnya na ibarat reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang masa kada rakyat diatur ku nyararana nana nu nyieun pek ibarat reuki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak minum dipajak beli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibeuleun dibulak balik kerecek saya eta bupati saya eta gubernur saya eta tama RI 1
Ahok mah atau emangnya nama terjadi gubernur dia ngereceh ternyata makan kafir iya sih hadeta ya hartina urusan emang eta manggeus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ke pagar kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok ge bakal dipajak engke mah engke hirup urang bakal dipajak nyala darek mah gupak dipajak ye nu mantap jarang mantan lurah haju balaleuneur ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur cerita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensin kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah hererese jasa ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sebener-benerna pamarentah nu halalan deui mah coba eta deui eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS saya mau ngaji deh minggu harus bahasa anu nitahan ngaji los ya ngaji najeng Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupaknya na gede menta nya naga memantap aya hak sebenarnya mah kiai teh di pemerintah lamun kula sok nyaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pemerintah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hak dari pemerintah cek Imam Ghazali dia tadi jawab pokok tadi jawab emang aing teu nyaho nyawan aing bijeun siapa cak hate kan tadi jawab eta aya hak wae gua lah paling seuri geus teu naon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh los teu emang ka kula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitab ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qadi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahan na kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab tuh suka dikitu sia ahli neraka sia ka ditu iya teh dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pemerintah saha nu ngaweukeun pemerintahan mana sebab kokocoranna ti mana nah lawiya taqada mun nekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih mantap kiai bagus jasa ieu mah keur cerita kiai bae kan nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai bae heulanan aju nyana ngansokeun proposal nyokot aju ngada kata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar di pamarentah dibere embung ngadengekeun aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hade ye lantaran urang mun teu ngaji mah
mungkin orang tanya benar aki-aki nu ngaberitakeun di masjidnya dolo aya orang ngararaja bari batuk-batuk dah kitu tah set masyarakat sana magana kiai anu mung lain mah kajen teu ngaji cek hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nya ngalaglegan duit pemerintah teu hayangan keur can jadi muih jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi muih mana kiai muih nu didengekeun ke masyarakat mana malah keur can terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti tidak ilmu aya di kana hebat aya di kana mun bakul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere kunaon bensin nu kaluar tinyana bakal kotor kerjaan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere ku jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sok jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ke masyarakat jaing keneh cak cenah jelema nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri dirinya karake kaluar ti pondok pesantren make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelema na geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tama kos gitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu beta ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari yang maja rame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangfaatanna we ku batur dimangfaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah deketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkan negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek ulang teh bere duit sedek mere gede leutik siapa pajar bener bae kan tuh siapa tolol sih sabaraha urang nu ditolakeun teh wau mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu belum teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh wale datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah tuh ieu memang tugas ti Gusti Allah keur carita aya waktu betul hayu ngan ketika dibere duit henteu bu aja dibere cokot-cokot bae cokot bae itu jangan satu itu rahasia negara tuh ulah didahan Allah maha uninga teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak abah ieu dicaritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus teu masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna
kan kaharti taguran tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar keras aku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh pokos kitu mantap henteu wae kata kakuan dibere tiba ditarima bae bagikan nu dibagikeun atuh sapodo nyan mah teu husuk ge urusannya na ieu mah tuh adak dibikeun gaji pendi teh khususnya mah teh beleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun, sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah man. Pek bae teh mah urusanna urang digaji, aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah dengan di perusahaan, digawe di perusahaan. Mah kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Maldaegeun di bawah ngaji mah. Maldaegeun bupati maldaegeun ngaji. Dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun. Jeung embungeun kasunggang kasinggung pan nyana mah embungeun sebabna makanan. Hayangna terjalan ka luhur bae, terjalan ka nu teh. Eta teh kan kos kitu teh ya, ngajauhan ka Allah. Urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae, kan hebat tong kos itu mah teh. Ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teu kadeuleum jeung kana. Aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae. Oh masalah. Geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah. Kan dekat Allah orang aja mampir doang keluar Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mentak sabara urang anu deuk calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang geus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi oh kitu usaha bae tangka ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jemual aya ieu datang ka ditinggalkeun negara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan nu mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui komo nu geus umurna leuwih ti 60 mata moal kebal deui jasa da mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae ieu bae nah, engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang. Masyaallah. Tah ulah datang ka ngahalalkeun barang haram. Aulafa wujuba mujma'ina li atawangana pikeun kana wajib wujub alih salat 5 waktu didapikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener isya bener tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus rakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat. Nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung magrib.
Nah kurang dinapikan eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat mah tamu ulah ditekankeun wajib eta mah teu jadi orang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma'ah murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajibangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji tanggal 1 bulan haji teh iraha kiai setelah dihitung melalui hisab qot'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal 1 isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel sulam munairen Muhammadiyah nyekelan sulam munairen geus lain berpatokan kana ru'yah kuari teh berpatokan kana kita bohong kadik ngomong-ngomong ru'yah ja buktina ketika sulam munairen ru'yat nyana teu ngaru'yat nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan lamun pemerintah depak nyekelan gitu happy maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kamis lamun nu nyekelan sulam berarti lebaranna Rabu tapi anu indah ieu teh sportif andai kata engke penting ru'yat ulah ningali sulam ulah ningali happy maris cukom pokona ru'yat lamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teh sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat urang mah kajung teuing ru'yat ge moal kadeuleu urang mah lamun ru'yat kumaha di deulekeun oh iya aya 2 cakena masa bulan 2 heueuh eta mah dina dada golode cakena lain bulan belon pentil tamu atuh wah ieu ru'yat teh beres kos kieu nah jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut letik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kaayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mah pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna behelanan na ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun